Buset Tegor, lain ngomong-ngomong usah kulirnya. Puyeng aing goda. Mana gitu salah kia lain ya simbarang dihantam corona sama komonya. Tetap itu. Oh, lamun cara dagang teh orang modal teh gablek pan usaha komohnya heuh modal terutama nama gitu. Lain ngomong boga ide teh. Ye, Bukan iya. usaha. Ai kitu mah aya ya kuring ieu. Mah kemana? Ayeuna kieu yo. Duatin yang cara ini mah. Cara mah aya berusaha. Kumaha tertarik aing dah. Ya, Getek aing dah. Eta siapa itu sih kan? buset jadi duit eta. Aduh bener euy. Aya ide kitu carana. Buset. Beneran ya. Kumaha jalager? Alhamdulillah jangan Tara ulin sia apa sih? Tara digawe naon enak? Kumpul digawe. Oh. Daek telah mendatur kurang. Daek ayo siap. Duit gampang. Duit kurang. Anjing nyawa di mana eta? Ya duit. Cara bagus ieu. Ya. Oh, paham. Iya Pak itu mah. Rek perdaya. Iya, bagus. Tahu usaha di zaman ayeuna. Iraha ieu. Lah, lebih lebih bagus. Lebih cepat lebih bagus. Pas didinya. Aing percaya sia bisa ngomong. Amkah lah. Jangan pengaruhan ka jelema. Boleh. Terutama si Uto tak kudu kegiung. Ayo siapa? Ayo siap ayo. Saker hare teh. Lanjut. Motor pae. Teh aing teh tadi antri kasih yut ah. Tadi motor pae, emang kira ke mana? Lain aing nepo batur ngaladu di pasar bangun loba di mati. Iya loh, Pak. Oh, make ilmu naon cenah. Babari pokona mah. Pertanyaan apa? Baru ya? Hai urang urang geus batur aya mah, urang kumaha carana? Ke mana ya? Nah, mangsa aing ye. Si Uto jeung si Dirman ye. Ah, waing sampurkeun ye ah. Waing ye. Salam. Wes. Aing bet. Jaga kami ya kenalan yuk. Teh. Bari ngumat aing bet. Bingung kunaon sih? Jadi preman pasar jelema nunggu kasar yeuna ku aing nya. Heeh. Tampang main juga agak kieu. Oke. Oh, kan jelema mau kasihan. Iya bet. Aing ngomong ke parusimat ya bet. Pusing kunaon sih? Pusing di pasar. Sugan adi dinya mah boga solusi anu terbaik. Sugan boga kawan nu bagus. Coba Anter aing. coba kawan mah maksudna hayang anter hayang kumaha? Pokona aing hayang babari ngalah duit. Hayang babari ngalah duit. Heeh. Posisi kayak teh capek gitulah. Macarana eta. Oh gitu. Aya. Boga kawan ieu boga. Boga kawan aing. Hebat, hayang ilmu naon di mana loba. Boleh anter bet. Yo, kabawatuan aing mah. Heeh. Gampang. Heeh. Hayang duit, blog langsung. Sakumaha tah? Sakarung. Gabe. Lain, daun cau. Nya duit lah. Tah, enak ieu bet. Sia boga kawan nu bagus, ayeuna bawa aya anter aing. Ayo. Ayo dorong. Motornya. Bang hayang saya dorong. Bang yang sukses mah. Preman hayang sukses ya bet. Kumaha carana lah. Jenuh di pasar wae. Ayo di mana ya? Mana? Tadi kah. Itu. Salam. Oke. Di mana ya? Panjang banget di mana? Maut. Set aing wow bet. Juta. Tagur ieu mah aing wow. Gor, sehat. Alhamdulillah. Naik toh. Iya, rekan lama ieu kawan lama ieu. Aing meningor. Kumaha mah. Tah, motor aing kieu daripada memang di pasar mah. Hayang naon ge aya nama. Biar hayang ilmu naon di manehna. Yo, ngomong ge urang arek meuli rokok nya. Sok lah. Sekalian cainya, anu aja. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa aya kieu na ge gampang. Warna gampang, masalah eta kurang diusahakeun. Da enak urang kan posisi kan teu mah duitnya. Nyaon can sia ilmu aing. Eta urang karak beja unggul ya. Aing bisa ngalah duit di jero topi tanpa nyekel topi. Gitu. Percaya? Ayo, urang dibuktiin Lamun aya na disiap pintar, Hmm. geus moal gagal sia gampang dengan duit. Nah, enak ieu. Omongan dia ku saya dibuktikan. Kan berhubung saya enak can nyekel duit. Saya nek liaran dengan duit enak. Boleh ditunggu. Dawan ini nya. Siap. Yut, cabut lah yut. Gitu sama seset euy. Ayo, sugan hasil. Tungguan mulai lah ya. Ayo siap, Ya. tenang, kalem. Ayo. Katiku siap wae.
Pakai mas Tio doang nipu gitu. Pokoknya saya mah tenang. Urusan aing masalah duit mah. Ayeuna mah tong pusing-pusing ayeuna orang lempang we urang lempang heula. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pep, iya. Kawan lama kada kapanggih. Naon tos sinarin sih ya? Iya. Di lapisan ka panggil. Aya kieu pe. Urang teh kan karena jeung kawan lama. Geus 5 bulan kada kapanggih aing ngan mah kangen gitu nah ka kawan teh. Karena jeung kawan lama tuh nya. Tuh. Geus tok, anu mah urang ka intina we lah. Emang bener kieu. Urang teh emang kada kapepet ya. Urang aya urusan rada ruwet lah. Tapi piceraheun. Kalau bisa orang tulungan bangsa gua mah duit. Gitu. Nya perasaan aing ti baru teh sia aing manggihan aing teh nginjem we kana duit teh. Anu baru teh ku sia can dibayar ieu nya. Moal tenang ayeuna mah urusan urang sukses dipulangna 3-3 ke urang. Emang rek nginjem barang duit. Gope. Ayo pego kajen. Kajon, pego kajon. Gitu. Cukup lah, ayo. Tapi janji ya. Tenang, pokoknya baik pego pulang 3-3 ke urang. Pokoknya mah. Ulah titik balik bertanya no. Geus ngararingkang geus. Ayeuna mah urang peda bisnis bagus urang, Pak. Tenang we. Pokoknya mah ngalah duit gampang. Ngan kudu dipancing heula ngalah duit nah kitu pancing ku duit deui. Ya bener ya nya. Tenang, pokoknya mah jeung urang mah beres. Masalah aing lagi teu nyekel duit pisan ieu can gajian. Karena ulah tibang janji doang ya. Tenang, pokoknya beres lah. Urang mau janji-janji puna dia urusan 3-3 dipulangkeun. Paling gara nginjem pego heula tah. Bener pego. Jeung nu bertanya nongko. Siap pokoknya dipulangkeun sakaligus ku urang asal urusan deal ge. Paling doakeun nya berhasil lah. Berhasil nya. Aing karunya ka sia. Heeh. Berarti aing setiap datang ka aing teh nginjem jeung nginjem we. Ngomong-ngomong urang nuhun lah nya. Urang sebenarnya nginjem ya. Gitu. Tah urang aya soal urusan aya lebih penting ene nya. Buru banget gitu. Doakeun urang sing hasil geus. Ayo, Ulang siap. nginjem wae engke mah. Ayo, siap. Kita budak pembaturan jeung nginjem we. Unggal di bahasa doang nginjem. Karena dikata nginjem leuy. Kajen ngaranna ge pembaturan lah. Sama nya. Gitu. Assalamualaikum, War. Waalaikumsalam. Wah, Yuk, tengah yuk. Tah. Ayeuna kieu. Kurang arek ngabuktiin omongan didinya. oh ya boleh. Duit kurang geus menang. Nya. Tah, duit. Menang pego. Boleh. Kurang sakit mah tok. Kurang. Heeh. Pan hese teh, dan ilmu teh. Gampang baru sakit ya. Atuh ieu we lah. Naon Si eta? aing duit mah geus eueuh ya. Iya ieu naon teh tah ieu ya. Tah, ieu mah karesep aing yo. Eta. Oh, boleh. Ulah dijual. Wah, Soalnya barang berharga ya. penting asa saimbang jeung penebusan nya. Pokoknya tenang, kurang. Bener, Yot. Begitu deal urusan. Cincin tebusan kurang gitu. Siap kowe buktikan ya. Sia yang ilmu di aing sesuai jeung kayang sia. Nah, coba. Iya duit, Nah. ku aing diala. Ditutupan pakai topi tanpa nyentuh topi. Buset bener, Gor. Coba praktek kumacana, Gor. Tempokeun Aing geus sia. hayang nembus teu sabar yang ya. Oke, lamun ku siang kailmuan, boleh ku sia praktek. Hmm. Gampang ngalah duit mah. Gitu. Beres. ayo. Tempokeun ya. Ejeng, siap. Tahan napas ya. Tempokeun. Simsalabim abracadabra. Anak Mang Abim anu ngejebak. Nama gampang usaha aing. Gampang. Kadang. Ieu duit gua geus kacekal. Bari jeung cakarasa di dieu. Penasaran sia? Buka. Bener kan? Iya udah ngerasain ditipu sia ku aing. Salah dah aing. Yot. Ngomong-ngomong si Tagor Rupin, berapa orang bego, Yot? Aing mah henteu ngarasa nipu ka sia. Omongan aing bener ngalah duit tanpa nyentuh topi. Pertanyaan aing, salah henteu aing. Buset, berarti orang goblok, Yot. Walia. Orang goblok, katipu we orang. Lah bener emang mainan ngalah duit tanpa nyentuh topi kan. Orang nu muka topi berarti orang. Kesalahan aing. Kesalahan. Ente, berarti aing bego. Tagor pinter. Aduh, gagal ya kumaha. Geus lah. Aing saeuk aing ka dieu lah ya. Lain eta duit balikeun lah duit lah. Ah, teu bisa. Ah, duit tang sedang aing mah aing salah apa Berarti ngomong. aing jago Salah ke pinteran ieu, dewa, Yot. siapa? Gagal Yot, kumaha Yot? Kumaha tuh urang tuh? Ayeuna kieu Yot. Duit supaya pulang ke Bali, urang teh angan peran pertama si Tabit.
Yuk, siap. ayo, yang tapi deh. Tapi tuh. Nah, kapan lah saya di dia, Bet? Enak nih, Mang. Kumaha sih urusan dia? Naon? Urusan masalah si Tigor kan teu beres urusan anak. Biraku toh. Lah duit aing teu pulang kembali boro-boro balik duit aing nu aya leungit. Aing mah ngetes sia toh, sia duaan. Aing nyawa sia sungguh-sungguh teh rek belajar ilmu teh. Justru aing sungguh-sungguh buat hutang injem koin dibelaan. Nah, lamun sungguh-sungguh mah aya nu bagus eta mah. Lain naon eta mah, tiba aing jaga ngetes sia doang. Oke, toh. Sungguh-sungguh teu na. Jadi kudu kumaha aing ya? Aya nu bagus, eta mah yakin. Oke, sia. Jadi urusan duit bisa keluar di leuwih loba gitu. Lah lebih loba. Ayo buktikan ku aing penasaran aing mah aing bukti Aing nya. diantor sia, aing sungguh-sungguh mah. Aing nyawa orang putih mah tapi jut. Tama aing ngetes sia doang. Ayo, Assalamualaikum. Wah, Wah, mana aja? ya sama kulit di kieu bae. Ngobrol-ngobrol tarik nanyakeun naon tadinya lah, nya. Aing rek perlu heula. Ayo siap mah. Aing mah yakin jadinya. Ayo. Iya, Pak. Kumaha enak jang. Lain bejana cenah Abah mah luhur ilmu gede sagala-galana. Maksudna Iya, Bah. Urang yang meureun hayang boga pangarti ti Abah. Abah teh sebagai guru anu linuhung jembar ku pangabisa nek minta pangarti ti Abah gitu weh. oh maksud sajeun ilmu kanuragan gitu. Eta gitu, Pak. Eta gitu. Jadi intina ai budak ngurain mah hayang ilmu anu bukti jelas gitu semacam pamana bisa anu gitu. Nah, gitu, Pak. Wah, abah bakal dibuktikan salah sahiji. Contohnya ya, abah bakal nyeun naon upama lempang di luhur tambang pengalinya. Buktikan, Bah. Gitu. Cuman kan merecek tadi deh aja. Segala ilmu aya umpakna atau aya syaratna gitu. Da abah oge bakalan teu gratis teh ku guru teh. Gampang masalah eta mah. Kayak ku saya teang ini masalah duit malah tenang, masalah persyaratan. Oh, jadi ujar dengan syaratna heula. Sok. Gitu. Itu Mah mah bapak. enak. Urang yang salah terus Yud. Ayo. Siap. Dagon ini banyak. Ayo di daguan Yang bapak. salah. Bener daguan. Gedeng, Pak, dagon aja, Pak. Yud, cabut lah, Yud. Ayo. Bakal katipu ieu budak baik ieu. Keun sidan nyangan duit. Hese-hese mah kieuarin nyangan duit. Urang kudu kuring maju poe nanggung. Bari diuk ngalurit mah teu hese. Oh, ke sini, Yud. Aduh. Eta nanda. Iya, Pe. Baik. Jadi kumahanya. Nah, ayeuna teh mah aing kudu can dia tadi ya. Aing enak kurang duit. Minjem dia tuh, baraha kiri berena aing ah. Cepet-cepet 200 atau gitu. Ya tadi duit dipakai nganto. Pokoknya kieu ya, Pi. Pusing dia terpercaya ka urang nya. Da urang dikinjem duit teh ya. Tandona eta motor. Ieu motor asli, Pi. Tanya si Dayut. Ayo surat aya Dayut. Aya lengkap surat Aing disebut kapok mah nya, disebut kapok mah kapok ieu geus teh. Tuh, nginjem teh. Ya. Enggak kapangin jeung aing sang nginjem sih. Memang Aing bener. berarti ya. Arek tandona eta motor. Pusingnya terpercaya kurang di purahan motor gitu. BPKB saya gak aya. Lengkap. Bisa. Aing memang sia tandona motor mah. Heeh. Aya di aing yang Nah. di de doang. Ayeuna aing motorna kumaha ya? Nya kunci-kuncina. Beri kunci. Pusing terpercaya kan. Ieu kuncina ge kos kieu amat ieu. Sia. Pokoknya tenang, penting ngejugruan motor aya, tong mikiran kunci dah. Da ulang musingan aing ieu. Moal, jugruan motor aya penting Aing duit. satinga ka sia tok. Aing karunya ka sia we. Di soal urusan ieu. Karena kita di si angin jam duit aing ge Sekali dia ge bahasa beberapa kali pas Ya. itu geus. Urang cabut teh nya. Calon bang murim balik nya. Bang gajeting motor cek aja gajeting. Ulah ya kata ya gimana yang motor kain nih. Moal tenang, urusan urang gagah, Pak. Beres gitu. Ayo cabut yuk. Aduh, kata budak. Kunci motor pas kunci lamari. Minjem dan minjem karakter dia tadi dipakai naon di dua eta budak. Nah, Pak. Oh, mojan. Ayeuna euy geus tata. Cek tadi teh Abah cenah minta syarat. Minta syarat, bener make umpak ke syarat ya. Ayeuna kieu syarat geus dibuktikeun. Tah. Oh, iya syaratna. Euy ngayang ngebukti doang ngomong si Abah. Sok, euy hayang nempok. Ridho ya jang nya. Ridho pokona mah. Diterima ya. Ridho euy mah. Masalahnya mah. Masalahnya ya syaratna. Lagi jang. Abah bakal ngawariskan ilmu ya.
Abah bakal lempang di luhur tambang. Yut, kumaha yut? Bakal dibuktikan ku Abah. Buktikan bah. Urang-urang ngejajal yut. Nya, Supaya engke mana bisa ngalah duit gitu. kayak urang lempang yut di luhur tambang di pasar. Bener teh yut? Ya ilmu jang. Oh, kebah buktikan lah bah. Uing hayang nempo lah. Uing geus teu sabar bah ya buru kecan bah. Sok. Hayang nempo buktina kumaha jadina ieu. Geus penasaran banget ya. Sok jang. Sok. Ieu tambang cikel. Cekal. Ya. Yut, cekal yut. Anu saurang ti itu, saurang ti itu. Nah, cekel tambang jang. Kok kumaha cekal yut. Nah, munduran ada panjangan. Ya, goreng ya. Lebih pegat soalnya. Ayo. Soalnya kabar ada borat. Gitu ya. Jadi posisinya Abah dek lempang di luhur tambang. Abah bakal lempang di luhur tambang. Buktikan yut. Tadi Abah yang ucap, lamun cidung geus raga-ragatana pantang kudu dijelat kembali. Mung Abah ditagih ku ali dipentak ku dewata, musuh kamu ditagih harta kata ku pati. Bakal dibuktikan. Tapi yuk, tambang ngomong sakieu yuk. Soalnya Abah lamun cek gagal teh mah raga geus pada luhuran. Oh gitu. Kalau hutan yut. Ayo po. Oke yut. Bukti jang yo. Sok ayo. Sok Pak buktikan lempang buru kejangan lah. Teu sabar ya. Kumaha carana ieu? Teu sabar. Jenggang, cekal tambangannya. Ayo Pak, siap. Simsalabim ala gedabra. Tepuk jang. Ayo. Ulang meleng. Jadi nyokotnya. Angkat cing luhur. Angkat yut. Abah bakal lempang tadi di luhur tambang. Ayo sok Pak bukti Pak. Buktikan Abah lempang di luhur tambang. Berarti ya eta gitu doang, Pak. Bener gitu. Abah tengah mau bukti. Buktikan. Asana angkat tuh berdua. Ayo, segera mah. Kira aku lempang kieu, Pak. Wah, Abah lempang di luhur tambang. Bayang. Tadi. Apa Abah lempang di luhur tambang? Aing asana katipu di waya teu bener kos si Maya. Kumaha bukti jang? Pusing aing aja tadi aing katipu ayeuna katipu kedua kali. Maksudnya dia ngomong apa dikumahakeun ya? Wah, iya dah. Abah dek digaruban kieu abah ditaralian ieu. Aduh, aing pusing mat ya. Icing lah. Tambang. Tadi aing pertama beunang ku sia duit. Ayeuna kedua kali beunangna ku baturan sia. Duit aing wayana bisa dipulangkeun. Sanu salah gitu tah. Pokona mah sia nu goblok aing nu bego aing teh nyaho. Ayeuna kieu. Itu nama mah nipu. Nipu lah intina mah gitu. Lawan sore yut. Karek nyaho sia. Sia mah tibang bisa naripu doang ka aing. Aing dik bukti ku aing, yang aing asli. Aing dik hesi bedog tepuk ku sia. Bener ya, Pak. Bener sih ngomong. Bener eta bisa Bener ngomong eta. Bener, penting syaratna keluarkeun. Naon? Eta duit keluarkeun. Berarti sarua main make Sok, aja, Pak. buktikan ya. Bid kumaha bid? Ayo keluarkeun duitna. Berarti mas sarua make syarat. Sarua ulah bohong sia. Aing bohong. duit sia kembali dikasih masalah. Tapi sia ulah bohong kos aing. Moal aing mah dibuktikan ditepuk. Iya mah ngaku asli yo. Iya. Dua kali lipat. Ayo, Bener buktikan Cabut tapi. urang bukti jot. Waduh, kana urang aja nepi kali aja, Pak. Fakta urang buktikan budak. Yo gor, tepokeun. Aing bane si bedog. Ayo nempo aing. Ada sih eta. Walau orang tempat angker ya. Kata pokoknya kan. Oh, set atau gor. Bener gor. Ini mah atuh sarua kos. Kok awin? Ini sarua kos sia kena wae. Atau gor. Sebelah 12 ani Win. Heeh. Atuh teh gitu mah buset. Kok timbang gitu mah aing becus loh. Ya. Enggak, ilah ilah. Ulah sia wae nipu ka aing. Aing bisa wae nurutan sia kos kitu. Bisa wae urang ini. Bisa kos kitu. Gagal 12 Pak. Kadalin. Geus ada make wae aing nya. Da aing lihat lagi niat teu bener kasih rek nipu sia.
duit sia ti aing geus balikeun ka sia. Nya aing kan tipu dua ku sia. Udang sia udang. Udang nama aing. Udang bener yot. Tibang katipu kapanggih jeung katipu dua. Tukang tipu. Anu kieu nya urang. Mendingan usaha nu bener lah. Mutuna. Buktina kan orang nipu gagal. Orang katipu kana dua asal orang lebih bagus. Tukang tipu katipu dewa. Gitu ya. Orang kudu elesek tuh. Mainnya bisa gitu orang kudu bisa. Geus ada mah harus ada beneran bagus sekali ya. Hampurannya. Hampura. Buset tinggal. Set ampun. Katipu dua urang.